Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Miwan TV senya ngasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Edisi kaping 1 simkuring pun Nadia Pega nu baris ngadugikeun warta salengkepna. Harga cabe di pasar naek. Mata kese warga pikeun meakeun cabe lantaran hargana kacida luhurna. Sawatara warga ngawadu lantaran harga cabe naik teu turun wae. Abdi bade ngajalajah sababaraha warga anu kapangaruhan ku harga cabe naik salengkepna. Ibu sabaraha harga cabe dina dinten ayeuna? Dinten ayeuna mah rada mendingan, kusabab tos tiasa nyuplai ti petani nu melakna perkiraan mah 80.000 per kilona. Teteh kumaha tanggapan teteh dina harga cabe ku ayeuna naik? Bingung teh karena ngadampak ka anu warung di lembur nu tadina balanja 100.000 jadi 120. Bingung teh kumargi harga cabai naik kanu ekonomi teh jadi rada lumayan jantan keluaran teh jadi lebih seueur weh. B. Menurut abdi mah duh resah sabab kumargi lamun di bumi taya nu lada asa kirang. Abdi resep lada kumargi harga cabai beki naik abdi jadi rada ngirangan kanu lada. Oh, jadi kitu we harga cabe di pasar ayeuna abdi bade nyerahkeun ka anjeun Nadia Pega. Pamirsa, dinten ieu urang cakepkeun dugi ka dieu. Abdi ngawakilan nu ngakolakeun Miwan TV simkuring Nadia Pega. Seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.